kalau ayo coba si ada kumaha coba baheula turun nabi kuari mah wali Allah mah teu kanyawan ulama nyaritakeun ulama kade cek kiai teh sing loba dumadeus ka Gusti Allah urang ti Allah dibere umur ku Allah bakal balik ka Allah persiapkeun urang yang menghadap ka Allah kemudian sing hade urang ieu lempang di taneuh Allah urang mah bangun tenang-tenang bae padahal mah taneuh Allah teh neuleukeun ka urang langit neuleukeun ka urang tangkal kayu neuleukeun ka urang mah teu boga asa dideuleukeun teu boga rasa dideuleukeun kok kaditu teu boga rasa dideuleukeun ku Gusti Allah jauh ka Gusti Allah malah judi malah mabok teguran ti Gusti Allah dibere susah kesulitan higi kuari-kuari keur ditegor ku Gusti Allah pabrik balalangkrut kuari nunggus di PHK leuwih ti 50% ulang kampung kuari pabrik nu aya ge encan jelas manajemen geus teu jalan lantaran ekspor impor teu jalan sebab dolar makin naik kuari geus 13,4 kadituna lamun 14 geus leuwih parah deui antara pembelian bahan baku jeung produksi jeung penjualan teu seimbang sehingga PMHK-an anu dilobakeun lamun kuari encan jelas bakal datang ka iraha maka pabrik mulai gulung tikar geus pabrik gulung tikar berarti karyawan sabaraha ribu kali kuari keur aya kitu 50 pabrik atau 100 pabrik sapabrikna menelan manusia kitu 2000 baheula keur dirata-ratakeun kali 100 sabaraha jelema nu nganggur pulang kampung ka ditu terbengkalai nu boga kontrakan nu tadina ngandalkeun kontrakan di daharna teh tajang sagala rupa na kontrakanna ditinggalkeun maya listrik papan terus bae nu geus eueuh nek kumaha tinggal nyana bae tambang mana aing gantung diri bae gitu ya mulai terus terbengkalai ye bang di urang kumaha pasarkan kuari kurang geus teu jalan artina teh jalan teh kumaha jalan mah ala kadar jalan tapi kan lain cara biasa aset anu biasana satu hari menang 1 juta kuari mah teu menang 500 acat ieu keur carita nu leutik carita nu gede ieu encan jelas datang ka irahana encan jelas nah ieu keur dicoba ku Gusti Allah nu tenang-tenang santri doang santri suka mikiran pabrik henteu santri mikiran tani atuh henteu santri memikiran perekonomian henteu nya teh nyaho ka ekonomi ka politik teh nyaho santri mah sebab nya mah jadi wali ka abah mun aing nyaho wali santri ya tuh tenang wae nya ngitung bae we cenah geus payah balik-balik Assalamualaikum seuseuri ya padahal mah kolot-kolong duh anak aing geus datang deui we bah dua poe balik deui ka pondok kudu aya duit 1 juta boh aduh cakolot teh aing ngakal di anak aing ye aya duit berangkat eueuh duit kula moal geus susul loba omong bah teh kira ka pondok deui pondok meuli ji Samsu kieu atuh nyaritakeun politik balik gigi nyaritakeun ekonomi duit aing ngambalaya tah loba cenah geus cenah mah atuh geus nya mah jadi wali we pokona mah geus nah pang tenang-tenangna geus jadi santri geus geus ngitungan bae ngaji mah tilok ngitung balik deui bae teu nyaho santri mah geus teu nyaho naon pokona mah ngaji ibadah geus teu nyaho naon jasana jangan anu mikiran bae geus sugan atuh jadi kitu motivasi henteu atuh mani nyana salat berjamaah pondok ngaca Quran tadarus Allahu lazim dak masak beres bari botan dak duit aing ambual aya ti bapak aing puguh bapak nama ngadagang naon gitu ngartoge ngek geus teu nyawana naon ya dagang dangdeurnya nanjak kesangan tengah jalan kesangan kosokan heula ieu dorong deui ka ditu jual datang anakna duit bah meuli gudang garam kadeleunna mah rokok padahal kesang bapak eta cucu
tapi juga boga pikiran atuh henteu ya bapana ge ikhlas karena Allah lantaran cek bapana aing ridho jasa aing dagang dangder capek ge tah pake ngabiayaan sia komo sia bisa ngaji teu bisa ngaji ge aing nitipkeun ka sia teh keur macaan Quran ngajelaseun Quran hadis eta teh ucapan Allah ucapan Kangjeng Rasul geus atuh pokona mah aing mah penting mah sorga we coba mantep teh coba yeay kolotna ge kesenangeun ya eta teh nyana anu di dalam akhirat coba sakola hayo mere duit tak 3 juta jadi ibadah wallahu a'lam nu dibaca anak kitab naon dan lain-lain sebagainya jadi ibadah kalau wallahu a'lam datang deui minta duit hak tak dipake poya-poya ku anakna keur carita bener bae heulanan sakolana wallahu a'lam jadi ibadah wallahu a'lam teu buka tuh hati sia bego kalau teh ieu mah keur nu capek bae tah mere ka anakna keur carita bisa ngajina geus pohara keur teu bisa ngajina dicatet ku malaikat masyaallah anakna cicing di pondok keur berjuang ngalaksanakeun bacaan kitab Allah dawahan Rasulullah dawahan ulama dibiayaan ku bapakna anu gantar wasilah ngabiayaan anakna memeh anakna ka sorga kudu bapana heula amin sa anak sia teu sakola teu mondok emang wah gitu Masya Allah Karim pohara jasa aju tatanggana saya ke mana dia ke pondok ye keke tungguan ngodok kantong nunggu jero keke tungguan bahasa gede jasa ya cak budak merena yuk set 5.000 caknya nanti aing nggak daguan ngodok kantong mangel 5.000 doang dari tadi geus mere-mere Masya Allah mantak kula inget baik kula mau bejakeun jelemana waktu kula keur mondok aya seorang pengusaha sok mere ka kula nah dek kapanggih aya deui urang di nu sok mere tek datang ka kula inget baik kula geus marah naon kula sok dihadiahan bae ku kula bu aing baheula teh meuli kitab dibiayaan ku eta seorang pengusaha tah tuari sok dihadiahan bae lah garati anu ternyata ge pasti aya akhirnya teleungi tah hate teh tah nyana ngabiayaan teh sok mere mun balik sok mere aya deui dulur mun da balik menta tah mah atuh dibagi-bagi ku Allah ge nu mere aya nu menta aya nah ieu mah keur carita mun muka mata hate urang blak atuh emangna hirup dek di dunia doang beuke geus di akhirat blak Masya Allah begitu seorang santri ustad atau kiai ditimbang amalnya bagus sorga cak pengusaha malaikat ulah kali ke sorga kan emang ku naon gitu ulah emang naon hubunganan ayah hubungan gede jeung kula ulah ke sorga kan ji naon heula ke tanyakeun eta kitab nu dibaca ku nyana nang meuli saha tanyakan tad emang boga kitab nang malikeun saha aya nang malikeun Pak Anu bener tuh Bapak Anu mana tuh rangkulannya bari ngarangkul bangga rewas ajak atuh ka sono jadi kumaha usul lain mah pokoknya mah iya ustad bisa baca Quran bisa baca kitab pan kitab nanti bapak bejakeun ka Gusti Allah eta kitab nang ti bapak gitu bejakeun ka ditu di cek ustad teh teu bisa kitu bejakeun ka malaikat beja malaikat bebeja Gusti jadi aya nu ngotot bae pengusaha hayang milu ka sorganya na emang nyana boga amal naon amalna mah teu pati bagus kan meulikeun kitab eta sabab wasilah santri bisa ngaji ku sebab dibelikeun ku nyana jeung sok dibiayaan ku nyana aduh cak Gusti Allah geus sok kasorgakeun mah lamun urang neuleuh ka dinya tah emang kumaha gitu ulah-ulah eta kapan dongeng Kangjeng Nabi aya jelema nu maot teu boga amalna naon ulah ka dikanarakakeun cak Kangjeng Nabi pan gitu coba sugan wau tante nyana teh pernah ngaji tante jeung kiai tanya pernah ngaji henteu pernah bareng jeung kiai teh kitu bejakeun pernah bareng jeung kiai teh henteu waun teh jeung kiai bejakeun waun teh jeung kiai henteu ieu mah budak pamosrongan ieu mah gaji tilok waun teu bareng henteu pan puara tah mah coba pernah henteu ka imah kiai bae tanya siapa pernah ka imah kiai henteu masyaallah ieu henteu teh sabaraha henteu
cak Kangjeng Nabi liwat tanya liwat pernah teu ge Kiai barang ditanya sih pernah teu liwat ya Kiai mun liwat pernah eta ge neangan embe kula leungit liwat ka Imah Kiai aya nu ngomong eta cenah Imah Kiai jadi kula nyawa geus kasorgakeun berarti nyana eta nyahoeun ka Imah Kiai je atuh komo nu ngararaji di dieu ta eta nu ngabiayaan sarana agama mah kos kitu lain lalagan eta dongeng Kangjeng Nabi ditanya heula coba pernah ngaji henteu pernah waun henteu pernah bareng teh jeung Kiai henteu pernah ka Imah Kiai henteu silaturahmi henteu boh pohara jasa ieu mah sama sakali cenah mah ieu liwat ka Imah Kiai eta doang eta ge neangan embe salam tuh mau imah ngabiayaan kan pohara jasa Masya Allah nah ialah tepati-pati kaula ngutus seorang nabi ka hiji nagara kemudian bangsana jeung umatna ngabohongkeun ka eta nabi kecuali kaula nyiksa ka ahli nagara eta ku cara dibere kesempitan kesusahan anu luar biasa perekonomian teu jalan pertanian teu jalan dan lain-lain sebagainya teu jalan sulit luar biasa wadbarro jeung penderitaan garing timbul gering-gering segala gering darah tinggi segala darah rendah segala ginjal segala macam-macam garing jelema teh geus mah kitu segala makroni segala kitu lihat sirah dan lain sebagainya bahkan aya penyakit anu dibawa ke dokter teh geus ngecek melalui ronsen melalui kitu SG teu kapanggih panyakitna cek dokter cek-cekna sehat pugu gering tapi cek dokter sehat bapak ini udah pulang aja sehat pugu gering bingungnya nangis aing gering dibajar sehat dokter bodoh guys bukunya nage gering anda lu ngarasakeun tapi cek dokter teh melalui ronsen penyakitan melalui penyakitan darahna bagus ya teh bapak sehat ceknya cek jantung sehat cek paru-paru ge sehat tapi nyana nangis teu bisa kicep-kicep acan cek dokter pulang bapak sehat aing gering ceknya teh nah ini bukan bagian dokter coba ke sono ke Jampang Surade takut ada gaang di dalam perut nih coba nah iya geus teu kapagieun ku dokter ge geus teu kapagieun dibawa ku ari ka kulon ka Pandeglang ka Cadasari aya di dinya teu nu make iket ini penyakitnya cekel ping-pingna keluar paku tuh dulu atuh paku kos kieu aya di jero awak untung bisa hees ge sakjana teh Masya Allah cak nu nganter tuh lamun 3 kilo mah bisa pakai ngabangun tah paku mana aya di jero awak kudu aya pakuan segala bohong boro-boro paku urang kasura ge leutik jasa nyeri jasa tuh paku sok bada kieu mah urang teu percaya bae itu caknya nanti baru ieu mah tidak selesai ieu mah moal selesai dicokotan kieu mah sebab di imah ieu mah aya orang hideungan kudu mayar ieu mah segala apel jin segala apel jurig segala naon wah tambah cai tambah daun eta bener apa nu kitu bohong nu karana itu aya penyakit itu bener teh eta mah ngabohong dukun ngaranna nah disiksa ku Gusti Allah maksud Allah mere peringatan la'allahum yadra'un supaya DP supaya tunduk rendah diri kadituna iman ka Gusti Allah nu kafir supaya iman supaya percaya ka utusan Allah anu geus iban ka Allah supaya balik tobat ka Gusti Allah supaya mantep menghadap ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala summa badalna makana sayyatil hasanah tuluy ku kaulan wagung digantikeun dibere eta kaum teh ina tempat kesulitan ka gorengan teh ane siksa al hasanata kabagusan nu tadina susah jadi sugih anu tadina gering jadi cager ku ari mah ku Gusti Allah teh dibere mahmur anu tadina dibere susah dibere gering ganti ku Gusti Allah dibere ku ari mah tina tadina panas jadi tiis tadina teu jararadi taneuh teh jadi tadina perekonomian macet ku ari jadi makmur terus
lurus jadi jalan dan lain sebagainya. Geus kesimpulan nama susah jadi sugih, gering jadi sehat, hatta afau sehingga tina subur tambah harta, tambah loba munding, tambah loba sapi, tambah loba domba, tambah loba ayam gitu kene. Kendaraan tadina boga motor hiji jadi dua jadi tilu, mobil gitu kene. Bahkan jeung pamajikan ge nambah tadina hiji jadi dua jadi tilu. Ku makmurna masyaallah. Kohar anak baradakan jadi loba hatta afau tadi dengan boga anak hiji 2 kali mun ditanya ti bibit itu 10 bibit itu 10 bibit itu 10 opat bibit jadi 40 geus lamun dek lebaran mudik jang anak doang nyewa bus hatta afau bahmur jasa ieu pohar jasa kumaha eta dikitu-kitukeun ku Gusti Allah ke dibere susah ke dibere sugih ke dibere gering ke dibere cager. Eta teh kapan menang Allah maksudna Gusti Allah teh supaya inget bahwa ieu teh dadamelan Gusti Allah. Geus ana dadamelan Gusti Allah supaya iman ka Gusti Allah. Geus iman ke ibadah ka Gusti Allah supaya mantep nauhidkeun ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kumaha eta kaum waqalu cek eta masyarakat teh kufrun li nikmat kana kufur kana nikmat. Sing hade tamaki kikituan tekod masa abaan adara wasarra bapa moyang urang baheula ge osok dikitu-kitu baheula ge lain osok dikitu-kitu emang geus terjadi ke susah ke sugih engke paila engke subur tiba heula ge kitu ke perekonomian macet ke perekonomian teh jalan atuh tiba heula ge derek moyang urang ge kitu sarua jeung urang ieu teh ulah ditekadkeun bahwa ieu ti Allah. Wa hadhihi adatud dahri ieu mah emang geus kos kitu bae kaayaan zaman masa. Guari geus aya di ceuli urang loba jasa ketika aya gempa urang mah nyaritakeun ieu teh peringatan ti Gusti Allah ieu teh siksa ti Gusti Allah sebagian ngomong ieu mah kejadian alam. Caritakeun angin topan deg urang mah nyaritakeun ieu teh peringatan ti Gusti Allah siksa lantaran di dinya teh aya sumber maksiat anu teu katahan. Mungkin bae perzinahan, mungkin perjudian, mungkin bae di dia teh segala kredit dan lain sebagainya. Dia disiksa ku Gusti Allah. Tapi nya nama lain. Ini mah kejadian alam. Adatud dahri emang geus biasa zaman mah kos kieu. Jadi kan tsunami dat peringatan ti Gusti Allah. Urang mah nyaritakeun ieu teh peringatan ti Gusti Allah. Nya nama lain kejadian alam. Lantaran di urang antara nu mukmin jeung nu fasik jeung nu kafir loba dedengean loba tapi ka urang lolobana dah kejadian alam eleh mukmin udah teger di televisi ngomong ini adalah merupakan peringatan dari Allah siksa titik geus kuduna kitu ieu lain kejadian alam nyaritakeun kejadian alam malulu teu harayang aing mah ngadengen age tegas ya gitu tak ke Allah hati-hati kita kembali kepada Allah kudu nama di TV gitu hai para kafir iman kepada Allah cobanya nah di sel geus lah pokoknya nih kan guru ieu mah kejadian alam deui da iya jelema nu kalalu pernikmat teh ngomongna teh qad masa'abana dara wasar urusan kos kieu mah tuh bapa moyang urang ge emang kakeunaan baheula aya susah aya sugih aya panas aya tiis aya masyarakat aya menan gitu ngaranna aya keur paila aya keur subur atuh baheula ge karari itu ke Gusti Allah dibere angin teu Gusti Allah engke ge aya angin ke gempa emang ieu mah wahadhi adatud dahri walaysat biuqubatin minallah lain siksa Allah ieu mah kejadian alam tiba heula na geus kitu nurun ka urang ayeuna nu mantak caknya nanggeus pakunu ada mah antum ada geus sing araya maneh mah maneh bae geus ulah nyaritakeun Allah geus mah lain siksa Allah lain kejadian alam maka lamun ku Gusti Allah geus diperingati melalui paila melalui panas tapi teu daek iman ka Gusti Allah teu daek sadar merendahkan diri ka Gusti Allah ketunggu cek Gusti Allah ujung-ujungna fa akhadnahum bautatan wa hum la yashurun teh ku Gusti Allah disakalikeun siksana bagtatan teh sakaligus kaget sekonyong-konyong
urun bari manehna teu nyaho kana waktu datang na memena sugan aya kitu warning sen-sen teu aya langsung bae. Emang kamari ieu waktu aya tsunami Aceh teh emang aya peringatan teu aya jeger kabeh ka bawah. Waktu kamari ieu di Padang emang aya peringatan awal geus ku Gusti Allah diperingati awal. Tapi kaberani itu udah tetap teiman. Gak gempa sabaraha ribu manusia anu henteu disalat. Sukabumi gempa, Garut gempa, Yogyakarta gempa. Nu kuari mata anu ceulian anu pengkor anu leungeunnan dan lain sebagainya masih kadeuleu keneh kurang Yogyakarta teh. Tapi tetep teu iman ka Gusti Allah. Awas cak Allah. Namun ku aing kuari peringati melalui panas, ku aing diperingati teu aya hujan, sawah-sawah batela dan lain sebagainya, hawa anu sakieu geus henteu benyatu jeung urang, panas luar biasa. Eta teh sing inget sia-sia teh nang aing, ieu cuaca nang aing, panas nang aing, balik atuh ka aing cak Gusti Allah. Lamun sia balik ka Allah, aman ku aing sia. Tapi lamun sia teu babalik ka aing, ieu kejadian alam, deleukeun ku aing sia. Lamun ku aing teu didatangkeun bantatan, awas deui. Mun teu ngeri urang sing lobakeun istighfar kuarege ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Di lembur-lembur ayo istighfar astagfirullahalazim wa atubu ilaihi minimal 70. Astagfirullahalazim wa atubu ilaihi, atau anu panjang astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, atau sayyidul istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika masata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa a'udzu bika bi ni'matika wa a'udzu laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ta eta baca ku cenah panjang ting teh Kiai. Nu pendek bae astagfirullahalazim li wali walidayya la sabilukum la jibati alayya jamin muslimin Muhammad. Eta ge panjang kene cenah Kiai nu pendek bae astagfirullahalazim wa atubu ilaihi. Eta ge panjang kene sia moal ngamaca ieu sia mah panjang keneh bae. Lobakeun baca istighfar balik ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala lantaran hujan-hujan anu aya di sekitar urang encan hujan murni sing hade. Encan hujan murni ieu mah hujan buatan teh pemerintah supaya ulah ngebul teuing. Mantap urang tetep sulobakeun istighfar ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Ieu kurang keur dicoba ekonomi keur rada carut marut. Bagi anu bergelut di perekonomian kuari emang keur rada carut marut. Pertanian ribuan hektar nang Allah aya nu geus kekurangan cai. Urang kula seserian di urang aya hujan lain hujan asli. Sebab hujan asli mah diawali ku guludug jeung kilap. Ieu mah guludug kilat, mendung hujan. Sing inget hujan asli awal kilat jeung guludug. Ketika guludug jeung kilat lain asli hujanna. Ieu mah sakadar peringatan jang urang hati-hati ulah obrot teuing tetep urang make caina lobakeun istighfar ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Ajakan di lembur ku urang babalik ka Allah komo datang ka kafir-kafir arasub Islam minimal urang nu agamana Islam tobat ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang kanyahoan ilmu tohorang pangmaya-maya manggoba pangagung-agung martabat pamahal-mahal harta simpenan pangmanfaat-manfaat banda dagangan dibandingkan dunia jeung usina jeung ilmu ternyata ilmu lah paling unggul. Lantaran ku ilmu jelema bisa nyieun wasilah ya tawassul bisa tepung kana nauhidkeun ka Rabbil alamin, bisa ngabenerkeun ka para nabi, ngabenerkeun ka para mursalin salawatullahi alaihim ajma'in. Ilmu
ilmulah jelema bisa naik ka langit ku ilmu bisa ka sidratil muntaha ku ilmu jelema bisa ka arasy ku ilmu lah jelema bisa dedeketan jeung Allah ku ilmu lah jelema bisa boga rasa ngahiji jeung Allah dina harti perasaan teu aya hijab antara dirina jeung Allah hingga Allah mere ka hamba-hambana anu dipake ka cinta jeung kadodo ku Allah dibere ilmu poe hayang ke Mekah dideketkeun ngan salengkat sledet datang hayang ka Baghdad dideketkeun ku Gusti Allah tinggal ngalengkah kah komo hayang ka Banten mah teh manggeus cak Allah ai ka Banten mah teh kudu make ilmu teh sia naik kijang bae datang naik kijang geura ka ditu ge moal duit jeung meuli saok bisa teu kudu tawa ke Banten malah teu cenah cak Allah teh ke lamun nyebrang lautan darat iyalah ku ayana ilmu Allah bisa mukakeun hijab bakal kanyahoan ieu bangunan majelis teh murni apa teu murni lantaran kanyahoan engke kumanehanana Allah ngabukakeun hijab sehingga majelis ieu teh kacampuran ku duit teu bagus dibuktikan ku Gusti Allah majelis tersebut teh loba kotoran-kotoran ulantaran loba kotoran-kotoran ruh teu betaheun di majelis eta sakumaha irung urang lamun ngambil kotoran-kotoran manusia teu betaheun hayang geura pindah itu kene ruhani cicing di majelis padahal majelis dibangun jutaan miliaran agrengan sakadar di deleubu bagus amat keramikna bagus amat tihangna bagus amat kentengna ketika didiukan teu betah lantaran roh teu narima sebab baueun dibukakeun hijab ku Gusti Allah musala sakitu bagusna masjid sakitu agrengna tapi ketika asup kadinya diajakan ngaji diajakan salat teu betah lain lalagaan roh teu narima lantaran roh mah suci dibukakeun hijab hamba-hamba Allah teh aya nu dibukakeun hijab seperti kos tutup dibere awewe anu geulis embung lantaran ieu awewe geulis dengan sakadar pangbubungah mata doang geulis teh wajahna doang geulis teh di deuleu awakna doang semampai horeng hatena mah ieu teh lain hate santri mungkin nu mantak geus bae lah kajenteun kawin kanu jore asal dibawa ka mamanana ngeunaheun urang mah teu betah urang mah diangsongkeun aya dua awewe nu hiji geulis jasangan lain santri nu hiji mah jore jasangan santri urang mah milih nu geulis bae lantaran urang mah hawa nafsu aya tah bangsa nu geulis tapi jore hatena urang mah milih lah santri mambung kajenteng ieu bae nu mana nu ieu geulis zahirna geulis batinna euy mantap agon santri ge dibere nu hideung leteng mambungeunnya na ge teu cek cenah teu ngalir amper teu naik amper urang campur-campur bae masyaallah karim kulantaran ilmu teh seperti eta sora ulama khassa ibadillah jadilah ulama teh hamba-hamba Allah anu khawas anu dibere kaleuwihan ku Gusti Allah dibere indra keenam nu batur teu bisaeun kadinya nyana mah bisa batur mah ngitung teh sakadar 2 kali 2 4 nyana mah 2 kali 2 10 hese bae hitung-hitunganana batur mangan sakadar kali bagi nyana mah lain sebab naon sebab urang mangan sakadar make akal-akalan doang nyana mah geus dibere hakikat ku Gusti Allah
khawasa ibadillah numana alladzina ijtabahum ila ma'alimi dini nyaeta jelema-jelema anu Allah milih dipilih ku Allah jang tanda-tanda jeung tetenger agama Allah luhur agama Allah dicekel ku nabi luhur agama Allah dicekel ku para sahabat luhur agama Allah dicekel ku para wali-wali Allah sanajan dek dieuweuhkeun tanda-tanda kewalian wali sanga nu aya di urang tetapi memang kenyataanana wali Allah teh aya tetep bae teu bisa Wahabi nganyatakeun tidak ada wali sanga di Indonesia Muhammadiyah teu percayaeun apa itu wali sanga Persib sarua bae nu nyahonya nama Ajat Sudrajat tetep bae terus we sebab memang jelas aya luhur wali Allah dicekel ku jelema-jelema biasa mah agama teh bangona teh Allah dan sakadar biasa bae tapi dicekel ku wali Allah lain deui eta lah pilihan Allah anu lamun geus dipilih mah hampangeun jelema teh kos urang deuk disalametkeun ku Gusti Allah dibere daek ngaji hampang dibere daek hudang peuting hampang teu berat dibere daek salat duha hampang dibere lamun kebutuhan syiar agama Allah duit di urang aya dibere babari hampang kan jelema pelit mah lamun aya nu ngabangun pondok kemudian nyana dipenta mere nama 10 20 juta geringna gedep bulan gering cek pamajikan aku naon ka rada irisan bae kakak coba sugan-sugan aya naon henteu aya naon diteliti-teliti orang mere sodako gering dirisan eta teh apa berat tuh Gusti hari geus jadi ahli Allah mah hampang gajen kuku mage okos jelema tukang ceramah lantaran nyana beuki jangan nama ceramah teh hampang berangkat teh hampang 2 panggung 3 panggung hampang basalah suanajan kuku mage emang geus didinya aya nyana mah hampang kos nu dagang teh lantaran didinya diberena ku geus hampang berangkat jam 3 terus ke pasar induk balik di pasar induk batur rumah sholatnya nama di mobil ngingeng datanglah ke pasar masarnya hampang baik sanajan teh sholat hampang dibere jadi emang pinarakaeun meureunana ngantor bae sanajan duit teh diperhitungkeun haram apa halal emang didinya jadi jelema teh geus dibere sa makom makomna didinya dek digaditukeun ku Allah makom didinya dek digaditukeun ku Allah makom didinya dek digaditukeun ku Allah nah Allah ge milih jang tetenger agama Allah atuh dibere hampang bae kajen ku kumaha ge ngeunah bae hampang bae geus pilihan Allah ittabahum ila ma'alimi dini wa hadahum ilaih jeung Allah duduhkeun ka aranjeuna dek di ka Allah memeh ku Allah dek dipersiapkeun jang ngajak ka Allah nyanana heula dibere hampang di ka Allah geul ngiraheun diajak ku ahli Allah malantarannya hoselah okos jelema belajar ngampak kemudian nyahoeun kana urat-uratna urang deuleukeun ge ngeunaheun sakali 2 kali blak sakali 2 kali blak lantaran di deuleu uratna oh ieu mah di dia di kampakna oh ieu mah kampakna sarua ngeunaheun okos tukang nyuntik cekal oh di dia suntikna oh di dia salah lager jelema tapi lamun jelema teu dibere maziyah dina bab nyuntik ieu penyakit tadi dia suntik di dia pegelna sabulan teu tanggung jawab deh jangan ge tah eta kos karar itu dituduhkeun ku Allah nah huwa maziyah bi maziyatil fadli kum maziyah fadl Allah azarahum wa asbahum Allah milih ka jelema-jelema tersebut wa hum warasatul anbiya etalah ahli waris para nabi wa khulafa'uhum jeung penerus sebagai khalifah anbiya sadatil mursalin khalifah sadatil mursalin wa warafa'uhum isbe nya nama emang dek dijadikeun warasatul anbiya dek dijadikeun khalifah di dunia teh mimiti tileletik daga ditanya ceng kamana cita-cita ceng hayang sekolah apa hayang pesantren bah sekolah baenya embung bah
sekolah bae ke boga ijazah ke geus boga ijazah mah ngeunang endek di pabrik di kantor mau nembung bah hayang masantren bae bah tetep teu bisa bae hayang masantren bae geus dipilih ku Allah dipaksa titah sakola embung santren nyana di pondokna ge langsung betah bae pan anak urang mah beuh dipentakeun cai geus biak sadrum tedekeun betah kere bae karena kabelah itu udah betah lalaudan beuh teu ngaji-ngaji dia betah ge hese biasa iman teh ti leuleting langsung dak betah haju langsung daek mak ngaji bae di pondokna ge langsung daek ngaji bae terus ngaji teu kudu di guruna bae di pondok pesantren terus jeung babaturan langsung beda setahun 2 tahun ditanya geus tamat anu nu sejen masyaallah istiqomah ngaji amil bae geus 5 tahun amil keneh bae asal geus tamat datang ka yastagni minas shaghir wal kabir wa rafiul wajan marifatiha asmalia harituna labjatun poho deui kalik deui ka labjatun mang dibaca 5 wajah labjatun keur ngaji mah datang bae ka pondok labjatun nang dibaca 7 wajah ieu saya masyaallah ieu teh nyelengceng nah Wari mangis bisa, Alpiah geus bisa, Johar Makbun bisa, Bantek bisa, wah segala rupa bisa. Oh belajar fikih, belajar hadis, belajar emang geus dipersiapkan ku Gusti Allah, masyaallah. Tek datang ke hareraneun babaturan ge jaasan aja bareng jeung aing ngaji tapi kok nya mah bisaan amat eta emang geus dipersiapkeun ku Gusti Allah. Jang ma'alimi dini, tetengger agama Allah. Terus kabelah dituna daek make batur banteu beranian hudang dipeting sieun ku kuntilanak sieun ku pocong nyana mah teu ditangtangan pocong ku nyana bila perlu jeung bapa sia pocong bila perlu jeung buyut sia pocong berani nyana mah menghadapi kos kitu aya kuntilanak seuseurean ulah seuseurean sia di hareupeun aing hayu ka dieu ditangtangan tan airi lain pibahaneun jadi pamimpin mah hudang we dipeting ya aing kacai taulah cak nafsuna teh ulah sebab tadi anu paeh disalateun masalahnya nang gentayangan didinya ulah jalah geus teu kudu boro-boro kaca iki ge di aqua beres mun lain Habib lain pemimpin lain calon pemimpin mah beranian bae zarah ka kuburan didinya teh kuburan teh manggading di luhur gunung sorangan kasieun dongengna Nabi sieun ka luhur gunung sorangan dongengna para rasul sieun ditangtangan ku Nabi mah naon bae oge sebab boga keyakinan makin deket jeung Allah boro-boro makhluk boro-boro manusia hewan-hewan ge sujud sieun ka manehanna baru dipake kasih tasbang ieulah geus dipersiapkeun horenganan ti warasatul anbiya mulai nyana ngora keneh geus beda ilmuna geus ayaan tingkahna geus bagus pagawean-pagaweanna ditingali positif sehingga bangun pohoan teh agada ilmu-ilmu urang mapan minggu kamari mun ditanya teh nyaho hiji jajan minggu kamari caritakeun naon karena lah aya ieu rekamanana poho urang mah tah urang lamun teu paroho ieu geus palinter sebenarnya poho naon eta nu nyieun poho HP tanjeun poho, TV nyeun poho, keluar neuleuh susu poho, neuleuh ping-ping poho, geus neuleuh nu kaditu bae eta. Balik ngaji teh lain nyaritakeun agama nyaritakeun we jahe geulisnya. Eta sakitu balik ngaji eta. Masyaallah, nah ieu dipersiapkeun budak langsung. Jadi warasatul anbiya sakumaha nabi amanah atuhnya nage boga sifat amanah sakumaha nabi fatona nyana ge boga fatona sakumaha nabi boga sifat opat anu aya di nabi nyana ge nyurup walaupun henteu seperti nabi lamun nabi dakwah teh teu hayang sama sakali kana dunya nyana ge niru-niru nabi Nabi la as'alukum alaihi ajra nyana ge sarua sebab urang teh pantitah nuturkeun nabi sebab nabi teh itu uswatun hasanah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah
liman kana yarjullaha wal yaumal akhir bagi jelema anu berharap hayang kapanggih jeung Allah berharap yaumal akhir salamet nyana nuturkeun nabi segala rupana nabi teh dituturkeun lamun geus katuturkeun kangjeng nabi dibere mukjizat umatna nu nuturkeun kangjeng nabi bakal dibere karamah lamun nabi dibere wahyu umatna nu nuturkeun kangjeng nabi dibere ilham lamun kangjeng nabi langsung munajat jeung Allah dibere mukalamah jeung Allah wali Allah ge sarua sehingga dahar kumaha ceuk Allah nginum kumaha ceuk Allah sare kumaha ceuk Allah mimitina kumaha ceuk Allah teh diatur ku syariat seakan-akan ngegedor hatena ketika dek dahar cak syariat dahar halal ketika dek inum cak syariat ngegedor hatena inum halal ketika manehanana dek silaturahim mana digedor hatena silakan ketika dek dakwah digedor hatena hegae melalui syariat-syariat eta lah kablah dituna makin deket jeung Gusti Allah geus lain syariat deui teguran langsung melalui ilham disebut pirasahna lain deui deket jeung Gusti Allah seakan-akan kaler ngidulna kumaha pirasatnya urang sok tuturuti ceknya urang teh aing rada aya pirasat diulahkeun ka pirasat naon di badahan teu naon henteu dibere pirasat kos kitu jadi menangkan aing ka ditu cak Gusti Allah udah wahara jasa deket jasa tabajeng Allah nailah wali-wali Allah teh geus diboga geus dibere pirasah ngimpina geus lain ngimpina sering kapanggih jeung ahli-ahli Allah ngimpi kapanggih jeung para kutubul aulia ngimpi dibawa di alam mana ngimpi kapanggihna ge jeung para wali-wali Allah kabelah dituna ngimpi kapanggih jeung kangjeng Nabi itulah tanda-tanda ahli Allah urang mah kabelah dieuna ngimpi teh di udag-udag anjing sape jasa di udag-udag anjing urang haju kagang di gang didinya nyumput hayang ki aya sumur wer ki horeng ngompol urang ngimpi teh kos kitu urang masyaallah tuh kan warasatul anbiya wa khulafa'u nyana teh dek dipersiapkeun jadi tetenger agama jadi warasatul anbiya jadi khalifah para nabi khalifah sadatil mursalin nah geus tenang wae nya eueuh nu dideuleu sebab geus teu mikiran dahareun teu mikiran pake teu mikiran kendaraan eta mah geus diatur ku Gusti Allah geus waktu urang di jero beuteung Allah utar-atur tentang dahareun inuman pake wah segala rupa geus aya catatanana ketika urang di jero beuteung nu mantak geus teh diitung-itung deui kos kitu teh geus teh dipikir-pikir deui anu diitung jeung dipikir teh kumaha carana dakwah ieu kumaha di mana iraha Allah lah nu nangtukeun ka manehana seakan-akan Allah marentah kanu kitulah dengan fadl Allah milih ka hambana dijadikan sebagai ulama warasatul anbiya dijadikan sebagai khalifah anbiya dijadikan ku Gusti Allah sebagai khalifah sadatil mursalin dijadikan ku Gusti Allah sebagai ahli-ahli ma'rifat kama qala Allah taala summa awrasnal kitaba alladziina istafaina min ibadina satulina kaulan agung ngawariskeun kana kitab Al-Qur'anul Karim ka jelema nu ku kaula dipilih ti hamba-hamba kaula maka jelema kabagi tilu paminhum zalimun li nafsihi sawarena hamba ketika datang Al-Qur'an teu percaya bahwa Qur'an teh mukjizat zalim ka dirina wa minhum muqtasid sebahagian aya nu sedeng-sedeng bae Al-Quran diterima ku manehanana dibaca diuraikeun alladzina sayyi'atuhum ma'al hasanat sawaun barang ditimbang ternyata kabagusan jeung kagorenganana akur manehanana salat tapi korupsi mah terus manehanana puasa tapi maling mah terus manehanana magahan ngaji tapi cinta dunia mah terus manehanana magahan ngaji jadi kiai di kiai padahal mah di jerona mah orenganan borokokok nah iya ya akur begitu ditimbang akur muqtasid beres kae teh bakos kitu mah nah wa minhum sabiqum bil khairat sebagian hamba Allah aya anu melejit
aya nu melesat ninggalkeun rekan-rekan melaksanakan kahadean lain sakadar nu fardu nu sunah seakan-akan fardu anu mubah kumanehana terus teu eureun-eureun dijadikeun ibadah padahal metode geus jelas urang lamun hayang jadi ibadah mantak naon sih dahar ge ku urang diniatan jag ibadah tapi urang mapan poho bae asal dahar menghadapi daging bae wow ngageleger alhamdulillah nage daging aya opor aya sop aya masyaallah ceknya na barokah ti Gusti aya fadl Allah ya bismillah nage salembur ngadengin bismillahirrahmanirrahim dar barang minggu hareup dahar jeung terina nu kos pakut ya masyaallah heuras ka beda-beda kaberan sanguna ge dar kurang asak deh dia boro-boro bismillah nyana ngempleng-ngempleng sangu sial jasa ieu sangu goblok jasa ieu eta pan geus jauh jasa tah urang mah kos kitu tah kuduna mah sagala rupa ge geus ulah kaluar ti alhamdulillahirabbil alamin keur ngaji mah bener giliran bae praktek jeung naon eta dahar jeung kangkung teh hayang engel lah moal dahar geus teruskeun bae Gusia urang mah kos kitu ya Allah ya Rabbi sagala rupa ge teh diniatan ibadah urang mah rese ayeuna dina jurang kasalahan bae bab dahar bab pakaian ge urang mah geus gulak-gilak di kaca bae geus teu niat karena Allah geus sakieu ayana Gusti ai intina manu tupan aurat tapi ku Gusti dibere abdi teh kaleuwihan dikiriman ku Gusti teh baju samping nu bararagus abdi motifna deuk bersyukur bae ka Gusti jai geunang Gusti ti Gusti bade dikagustikeun deui bae jak ku Gusti abdi teh dikirimanana cek Gusti Allah bagus amat tambah aing geus selalu bersyukur tuh kan boga pamajikan urang hiji urang memule ieu teh Gusti abdi teh pamere ti Gusti anugrah tempat abdi bercumbu Gusti ketika abdi dahaga ku abdi dicumbu ketika abdi keur laleuleus dipencetan ku pamajikan ketika abdi boga renungan bisa dikomentarkeun dikaluarkeun ku pamajikan ke kadang-kadang pamajikan ge mere solusi sakumaha Siti Khadijah alhamdulillah Gusti ngan kabeneran tatangga belah ditu salakina maot Gusti abdi mah karunya ka yatimna we teu menjadi urusan yatimna ku abdi eta ge anugerah keneh di Gusti oh masalah cak Gusti aing ngameunangkeun dina Al-Qur'an aing ngameunangkeun aing sia bisa manyandung ku aing dimeunangkeun jang hamba na anu bakangjing datang ka opat aing bisa melos mulai urang teh didinya teh nyandung sing bener nyandungna tuh lantaran nyandung dititah ku Allah ulah ku nafsu motifna cenah rutan Kangjeng Nabi turutan Kangjeng Nabi jak Kangjeng Nabi mah lain ku nafsu instruksi ti Gusti Allah kawin eta aya rahasia nu timbul ti nafsu Kangjeng Nabi mah geus urang ge meureuk nyandung dibolak-balik ieu teh nafsu apa nafsu ya coba nafsu apa nafsu bolak-balik mun kajadian atuh masalah ya emang geus nasib pamajikan ngengke ge bakal sadar meureun geus nasib ti Lauhil Mahfuz aing kudu dicandung ngau masalah geus nu penting mah adil atuh geus mun 2 poe dina kolot 2 poe dina ngora 2 poe dina kolot 2 poe dina ngora mantak naon sih bersikap adil ieu mah lain pan dina kolot mah geus teu ditoler-toler aya nyana kanu kolot kadinya beung hees bae gering dibawa ka nu kolot batuk dibawa ka nu kolot paling hebat nu kolot mah ngerokan giliran berjumpu kanu ngorapan goblok eta jelema nu kos kitu artina teu bisa atuh mantak naon duh kanu kolot biasa kanu ngora biasa cenah bogoh ieu kanu kolot urang semu-semu bogoh bae kanu kolot bohong amat teu bogoh ja anak geus baranakan cenah geus teu bogoh kuari mah teu bane teu anakan nah berarti kan orang kudu dilus-lus malah bebeja kanu kolot ja kakak mah teu kuat ya hayang nyandung di tilu oh masalah jang nu kolot ya oh masalah tuh geus kolot aju kan bebeja deui asana kurang 3 mah 4 tek bae cek nu ngora teh 4 ge masalah geus nu penting mah tuh sing puguh bae di desa peuting ieu mah lain Pak
di ngora waktu di ngora jam sabaraha bae ka ngora kana kolot mah balik subuh jublek bae sudah hudang asar. Oh masya Allah giliran nyeseuh di nu kolot gering di nu kolot segala rupa di nu kolot bercumbu bae ka ngora kan eta tolol tadu kos kitu tolol tadu kos kitu. Nah rapihan ku urang sebab urang bakal kapanggih jeung Allah geus nu kolot digilir kurang sakumaha biasana nu ngora kurang digilir. Nah ieu lamun urang dek dijadikeun khalifah bisa takos kitu teh tah urang nak dijadikeun pamimpin bisa. Nah ieu Allah milih ka hambana endek dikasorgakeun dibere ku Allah jalan-jalan ka sorga. Urusan ilmu dibikeunnan ka batur tanpa aya iwat, urusan tanaga dibikeun ka batur tanpa iwat, urusan wawasan dibikeun ka batur tanpa iwat, urusan naon bae dibikeun ka batur tanpa iwat. Kitu kene di rumah tanggana rapi endek beberes batur kumaha di rumah tangga bentrok bae. Turun-turun tatangga yang nyahuan ya asana ribut asal datangnya tapi ribut tatangga ge nyahuan emeng nyahuan mun urang nyarita mah tajeng emeng kunaon sia ngeok-ngeokan aing ngadenge unggal poe ribut bae cek dia emeng nyahuan bahasa emeng nyaho segala rupa emang nu aya di imah urang teu ngahadiran ka urang teu memperhatikeun hayang memperhatikeun ka meja-meja memperhatikeun kabeh nu aya teh yusabbihu lahu maca tasbih kapan ka Gusti Allah naon nu aya batu maca tasbih imah maca tasbih kayu maca tasbih sagala rupa maca tasbih goblok amat lamun batu kayu maca tasbih ai urang poho ka Allah mata ketika urang darder yang serikeun ta meja cek meja teh di teh si jelema cek dana teh datang ka dina ngan darder tuh jauhin kan lagi. Nah tapi lamun dipilih ku Allah jadi hamba Allah anu bakal pisalameteun nyana mawas diri meureun manan ribut jadi diri aing aya kasalahan yang aya kakurangan meureunanan mulai diperbaiki lamun urang bagus adil atuh kabeh ge milu adil segala rupa ge milu adil. Nah ku Allah dipilih endek pijadieun pemimpin dibere babari bae sanajan nyandung dibere babari jeung dibere adil boga ilmu dibere babari jeung dibere adil tara aya wilah-wilah ieu mah lamun dihareupeun bupati ngomongna ge lain deui ngalemna pohara jasa sakadar hayang dibere sabaraha Habib 300.000 kan uang jalannya berapa itu aduh masya Allah karim pohara jasa nah iya diberi lurus warasatul anbiya lantaran cek Gusti Allah kangjeng Nabi nyaritakeun man salaka tariqan yatlubu bihi ilman salakallahu bihi tariqan ila jannah jelema nu endek neangan ilmu sarua jeung endek neangan sorga nambah jalan nyaritakeun gitu neangan ilmu eta seakan-akan ngambah jalan ka sorga jelema kadeleuna makan deuk ka majelis salim padahal eta teh keur menuju sorga masya Allah cek kanjeng Nabi jelema daratang ti kaler ti kidul tewatan ka ti kulon di mana-mana hendak menuju majelis taklim zahir nama ka majelis taklim neangan nyana tempat di mana ya ieu ngeunaheun ya di jero yeuh neangan deui di dieu yeuh di mana di tihang abeh ngeunaheun tungkulna aya nu lah hayang lalega di luar bae cek jara teh di luar aya nu hayang babari abeh ngopi ngeunaheun di luarna rada jauh eta sarua kabeh ge hendak menuju sorga aya nu bebeneran deuk ka sorgana di jero majelis aya anu rada kajeun rada jauh ge di luar aya nu kajeun aing asal ka bawaan sorga bae di handapeun tanggal Ambon eta kabeh ge menuju sorga ilmu wa innal malaikata la tadau ajnihataha ridwan li talibil ilmi sanjana malaikat ngabeberkeun jangjangna dibeberkeun jangjangna urang naik motor urang naik mobil urang lempang di jalan menuju majelis taklim kadeleuna mah di jalan raya padahal di luhur jangjang malaikat ridwan jasa malaikat ka jelema nu nuntut ilmu mulia jasa ya Allah ya Rabbi
orang di luhur jangjang malaikat lempang teh di luhur jangjang malaikat mata sini ada ulangan rokok besi dartur besi pepetelan akadinya cek malaikat waduh panas ngeguling ke orang Allah karim la tadawah jadi hatahari don li talibil ilmi pohara jasa mantak malaikat gergeten gabi berozak panjang mah ngerokok teureun-eureun wa innal alima la yastaghfiru lahu fi man fis samawati wa man fil ard wal hitan hijaubil ma'i sanyana alim sanyana kiai ulama eta teh dipangmentakeun hampura la yastaghfiru lahum man fis samawat makhluk-makhluk Allah nu aya di langit mangmentakeun hampura malaikat wa man fil ardi manusia-manusia makhluk-makhluk Allah nu aya di bumi mangmentakeun hampura ka kiai batu wadas tangkal kayu kabeh mangmentakeun hampura ka kiai wal hitan lauk-lauk nu aya di laut di empang di mana-mana kabeh mangmentakeun hampura ka kiai ya Allah ya Rabbi kadeleuna mah lauk lele eta golpak padahal nya keur maca istighfar Gusti panghampurakeun kiai pulan eta lauk di laut sakitu gedena nya teh maca istighfar mangmentakeun hampura jang kiai wabeh makhluk Allah di langit di bumi di cai mangmentakeun hampura ka jelema anu boga ilmu nu ngembangkeun ilmuna lillahi ta'ala lain letik pangkat kiai teh lumantat sabalikna lamun eta kiai boga ilmu dititipan ilmu kemudian pakai neangan dunia malaikat ge geus gideg bae aduh cek malaikat ge si kiamat ye ambeun aing rada lain deui aing mah enek ngambeun geus hangru jadi ku malaikat ka ambeuna hangru bentek bau bentek mentak teu seungit si kiai teh padahal mah ilmu aya di nyana tapi masyarakat teu ngambe sebab malaikat ge nutupan irung bae nutupan irung malaikat nu hiji nanya ka malaikat di sia kunaon nutupan irung mah aing ngambe si eta mek sa taki golkar puyeng aing geuna teh wa inna fadlal alim 'alal 'abid ka fadlil qamar lailatal badri 'ala sairil kawakib keunggulan kiai dibandingkan jeung nu ibadah teu boga ilmu lir teu beda unggulna bulan purnama dina malam tanggal 14 ngelehkeun bintang-bintang nu aya pohara jasa lamun warasatul anbiya ulama wa annal ulama warasatul anbiya lain lalagaan dat sebab naon wa annal anbiya lam warsuha teu ngawariskeun ka para hambana dinaron wala dirham tengah wariskeun dinar dirham tanah tapi nabi mah ngawariskeun warasul ilma nabi maot tengah wariskeun dinar tengah wariskeun dirham tengah wariskeun kebon tengah wariskeun ruko tengah wariskeun kitu hotel tengah wariskeun warung-warung teu ngawariskeun ge ilmu mantak jelema nu nyokot ilmu faman akhadha bi khatin wafir jelema anu nyokot ilmu lillahi ta'ala seakan-akan nyana teh keur ngorekan pangkat kanabian ngocor tes ka eta jelema keur bah di diri urang teh aya nur nabi kemudian urang ngagali ilmu Allah nyambung tet nu mantak beda tegepna beda langkahna beda segala rupana sebab naon kasurupan nabi urang mapan kuari kasurupan jurig kasurupan nabi walai deui atuh jelema kasurupan nabi mah la khaufun alaihim walahum yahzanun kitulah warasatul anbiya geus kuari warasatul anbiya teh mulia lantaran dipilih ku Gusti Allah jadi khawasa ibadillah jadi hamba Allah nu khawas artina khawas teh jadi wali-wali Allah anu boga ilmu pileuwih beda tinu balerea
jadi kabersihan batinna sehingga aya dina dimensi kagenep. Jadi jeung Allah perasaan deket, perasaan dibimbing ku Gusti Allah. Nah iyalah wa minhum sabiqun bil khairat. Ieu keur carita naon? Keur carita ilmu. Jadi kesimpulanna ilmu teh pangmulyana, pangutamana, pangmanfaatna. Sebab ku ilmu bisa neruskeun perjuangan Kangjeng Nabi sehingga bisa nauhidkeun ka Allah secara sempurna sifatna, bisa nauhidkeun dina asmana, bisa nauhidkeun dina zatna sehingga buleud perasaan teh hiji bae nu di dalam Allah Subhanahu wa taala. Masih keneh jaritakeun ilmu wajib golem Nabi. Wallahu a'lam.